kajen teuing akang mun hujan mun leueur mun ayeuna poe oge teu paduli da urang geus gaduh tujuan kuat hayang pahala 27 dara rek ngudag salat ibu berjamaah bu aya nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju kajen hujan kajen leueur kajen poe asal tepi ka tempat anu naon tempat nu dituju teh masjid lain sholat tempat kapan nu butuh manaon cek salah kita jujur tanggung gede perha itu matak bagja ibu-ibu lamun boga salaki nu gede kanyaah ece naon ari ece nyebut gede nu kitu ieu keur ngaji ece astagfirullahaladzim sebelah teuing ece ih amit-amit naudzubillah. Haji Sulam di imah Cek Nung aya Cek Nung nu ngajawab salam mudah-mudahan ditebihkeun tina kabingung. Haji Sulam di imah Cek Iroh nu ngajawab salam mudah-mudahan enggal arangkat umroh. Haji Sulam di imah Cek Isah aya Cek Isah nu ngajawab salam mudah-mudahan laleungit kasusah. Pokona nu keur ngaos ayeuna nu ngajawab salam didoakeun sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngajawab salam salakina sing kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salam ridho ikhlas sadar teu kapaksa. Hatur nuhun panitia parantos masihan Yakul 2. Biasana di mana-mana ge abdi mah diberi Yakult teh sapak teh 5. Ieu mah 2 3 deui teuing ka mana. Buah-buah dikorupsi ku panitia. Subhanallah, luar biasa saya bahagia melihat ibu-ibu tertawa. Ya teh ibu teh seuri teh keur nutupan kabingung. Ibu-ibu seuri teh ya teh api-api padahal mah di imahna mah loba kapusing. Tah matak ibu sanajan hujan barokah ngaji mah alhamdulillah bisa padahal ibu teh di imah mah loba hulang-hulang. Jik-jik kana utang. Nun ari dah moal samata-mata ngaku mun teu rumasa nuhun nyawios eta mah hak ece aya nu gaduh hutang sok nuhun abdi masuk karunya ka ibu ayeuna ngaji ka dieu boga hutang bisi di jalan balik ngaji papangih jeung nunanya maknya nu nagih tengah peuting. Sok bebas celah muhun bebas ngaji mah kudu kieu tong ngalamun keur ngaji mah tong ningalikeun kabingung keur ngaji mah kudu loba sedekah. Ih itu nyararamung kieu alhamdulillah terus heula ulah bakal seuri ayeuna mah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bade ka mana eta teteh bade uwi? Oh, munjung atunya entong dipegat jurignya. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Nungtutan bersatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aduh, jaba pangharupna jaba pangsalahna. Aduh, wanu balenar ya manu ngaji teh ijig ge. Geuleuh atuh da ari HP elit ari ngaji sulit. Kumahakeun ya Pak RT? Innahu huwas samiul alim. Rajaban sabulan kamari eta menit teu hafal. Innahu huwas samiul basir. Al ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kalangkung ayat Al-Qur'an hiji deui. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bener eta mah. Alhamdulillah. Bu ayah di dia meresepnya nu ngawas teh meni rupa-rupa. Buhun aya nu di penjara we kitu tinggal dina roong. Jika di sel tahanan. Di beh ditu aya geuning ocot. Di dieu mah jalmi beh ditu mah jurig ocot. Kapan ai jalmi mah dinu cang resep ngaji teh ai jurig mah dinu itu mata kitu nu dinu poek teh teh ngaranna nyumput ocot. Si aja mah nya jurig udud. Aya jurig di kopea. Ibu Daramang alhamdulillah garadu artos henteu. Nu gaduh alhamdulillah nu henteu moal dibere. Ngaos ayeuna ibu teu kedah lami. Da di lami-lami ge tara diarapalkeun ieu nya. Mohon sok aya di lemur ieu pangawasan rutinan. Aya marhabaan. Sok aya sholawatan. Ungi Jumat sok aya yasinan. Sok aya tahlilan. Di lemur ieu mun aya nu marawat sok tarahlil. Nya ulah nu marawat mah ojo. Teu areling. Ari eueuh da abdi mah teu salah nanya teh henteu. Berarti ieu mah aliran sesat ieu teh. Nya aya nu marawat tarahlil, aya nu hirup arudud. Jika namu mau nyamung-nyamung ngajejeng nu kieu mah. Beki peuting beki aredan. Ece araya. Tapi punten ece sabab aya nama merekna Rajaban. Saya Rajaban di Majabrah Rajaban dina bulan. Sok upami pangosan rutinan ibu ieu jalan sok disaungan tara. Gitu. Upami dina pangaosan rutinan kiai nusok ngawuruk ka ibu keur pangajian rutinan osok dibere Yakult tara.
aki-aki ngajanteng di sisi ningalinga abah itu nu di tarengah uluh meni gaya pisan dina tampilan meni beda dina pangajian rutinan biasa natara gaya jiga ayeuna tuku ibu ilik geuning eta si abah biasa make sarung ayeuna makan rajaban da bade ningali mu baligoh geulis aduh eta si abah meni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu anu butut jadi gelis nini ngadak-ngadak jadi marodis angkat kana pengawasan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari kana rajaban de bisi aya tepakan hadroh terbangan jeung genyering eta nini meniningkah make calana legging tengingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing barengan bantuan dikoet ku anak eta nini make oh kelada mending aredan we aja lah ngan hampura ayeuna pangajian rajaban ece abdi nu dipayun di sanghareupan ku ibu-ibu jeung bapak-bapak dipelongkeun ku aki-aki hampura Pak RT Pak DKM abdi mualila ngaji da kunaon ibu tos wengi yuk urang singkat padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat berkat ya mata blok ahli barang dahar aduh ece bingat ya da muhun tinggal liger aki-aki ngajaran teng merelong we jika nu barogo kieu pangawasan di dieu nya rajan anu melong teh aki-aki ece siap uyos dugikeun ka jam 12 pasti mun tepikeun ka subuh luar biasa mohon asli mun ibu ngaji tepikeun ka subuh wios berarti ibu-ibu di dieu resep ngabohong Isra Mi'raj Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikeun hiji agenda dina tiap tauna kalebat ku urang sadaya utamina ku panitia ieu acara dipolati anggalna nu hadirna ieu jalma nu di bawah tenda meningkat rupa-rupa jumlahna leuwih ti 2 nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak-bapak aya para pamudi sareng para pemuda tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa panitia ka abdi mere cai meningkat 3 rupa aya aqua aya cai ente aya yakul jumlahna 2 ngan hanjakal teu aya larutan penyegar cap kaki yakin ibu jeung bapak tujuan angkat ti bumina sarua maksudna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ku ngupingkeun piwejang ti para kiai sareng para ulama muga-muga sadayana kalebet jalmi anu bagja bari takwa di akhirat urang kalebet jalmi anu janten ahli surga kirang kompak amina tadi lain ayeuna sakali deui ibu abdi rek macakeun hiji kalimat nu kadituna ngandung doa komo ngajak ka surga aminan ku sarerea siap Isra Mi'raj Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku wargi-wargi nu hadir dina ieu wengi nu jumlahna leuwih ti hiji di antawis nu hadir dina ieu wengi aya pameget aya istri aya kaum buruh pegawai negeri aya para pedagang sareng para petani bahkan aya para ulama sareng para kiai sok bantuan nyora ibi lanjut dina meja aya cai 3 rupi ngan hanjakal teu aya cai ko sateusauyos teuing panitia tekeng jadi emutan dina ati bisi ayeuna paksa ku abdi kudu mere cai kopi nu penting tujuan urang sadaya sing sami angkat ti bumi dina ieu wengi bade tolabul mugi-mugi sing payu sumungguh Gusti
di dunia urang jadi jalmi anu sajati ku peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi, mugi-mugi engke di akhir hayat di yaumul qiyamah dipasihan syafaat ku Kangjeng Nabi. Ya robbal Master of Ceremony kahartin teu Ibi. Paingan olohok. Da eta teh sanes bahasa Sunda, eta mah bahasa Inggris. Ibu terang Inggris. Abdi mah mekel kuncina dina mobil. Master of Ceremony mun aki-aki nyebatna protokol, lamun budak ngorak pengatur acara penertibuan ci atana PMC. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai nu aya di kampung lembur naon ieu namina? Mancagar, kelurahan Panglayungan, Kabupaten Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republikna Indonesia. Berarti ibu teh cicing di negara Indonesia. Bari urang teh geus merdeka. Nitip sing bisa ngajaga 17 rakaat. Gusti Nu Agung. Hirupna teh meureun moal salat-salat. Unggal adan teh tuluy upacara we meureun ngahormat ye. Astagfirullah. Ari eueuh teh kunaon hirup teh kararieu geuning. 17 Agustus. Nu diperingati teh Isra Mi'raj Nabi lain HUT RI Ibi. Lah kumaha eueuh we lah. Nu penting mah calangap nyorak we eueuh. Daripada lalaki tingali si abah ge itu tiluan tengah janteng bari teh nyorak-nyorak. Sok da abah teh meuni bingung abdi mah disebut hirup darehe. Disebut ceng-celengan da oyang. Mata laki masuk hese mun diajak nyorak teh. Sok geraina mah ibu-ibu ya urang dicek. Bu. Repeh. Pak. Nya. Yit bisi majar abdi bohong tah. Meureun ku ibu ayeuna mah ka kuping tah ibu geus jelas ditaros Pak eueuh nu nyorak. Berarti lalaki mah nu aya ge ieu teh keur di alam barzah. Bu. Pak. Gusti. Duh, kalau so rajin. Pak. Matak teh yakin punten panitia, lamun ayeuna acara ngaji, eueuh ibu-ibu, eueuh awewe da asli moal rame. Moal ya cuy. Sok matak akang teh kudu berterima kasih ya panitia teh. Ayeuna loba awewe. Semarak suasana mah anger lain ku lalaki ramena, semarakna, ceuyahna, ibu antusiasna usaha awewe. Nu ganeng dina pengajian. Oh kitu, sok rariweuh. Nosok ulak ilik karena seragam bacur. Nosok babari panasan ku tiung bacur. Nosok nganyuk tara bebeja. Nosok epes meer babari leweh. Nosok manyun lamun salaki teu boga duit. Matak dina naraka ge lolobana. Alhamdulillah. Astagfirullah. Cek abdi ge dan nu be dieu mah aredan wungkul ceuk. Cacaker ngaji edan komo keur teu ngaji. Ieu kana neraka ge alhamdulillah. Naudzubillahi min. Tapi dah insyaallah urang dieu mah sana ge ibu-ibu nasarolehah. Kaciri darek ditariung sakalian keur pengajian mah. Apal balik mah anger ka imah mah tiung teh di alung. Gitu, hareut arat bayung. Bu saya henteu lamun awewe ditiung wae awon maknya keur dikeramas dititiung. Tiung lain ciri santri, lain ciri istri kiai, lain ciri nu pinter ngaji, tapi ciri istri berbakti.
ibu ayeuna nuju di kerudung itu nuju jantan istri berbakti ka Gusti da kewajiban urang teh ditiung cik ari tiung paranti nutupan naon salah da ora teh loba maknya ece boga-bobogaan di turuban ku tiung tuh yuk ece teh sing sinkron ger ari ngajawab jeung pertanyaan jeung jawaban teh sing akur sing nyekrup muhun tiung mah paranti nutupan rambut sok gerak kompak-kompak cek ngajawabna sing bener meuli tiung keur nutupan meuli anting keur cepil meuli gelang keur leungeun meuli genggek keur sampean meuli kongkorong keur punuk sok coba ku ibu eta kongkorong nu dipake ngamaina kahareup ka tukang kahareup berarti cicingna dina naon lamun ibu meuli kongkorong keur beheung kieu meureun ece teh kieu meuli kongkorong mah keur punuk mun meuli kasur keur bentak maknya meuli kasur keur sare atuh meureun ece teh nyalinur ece teh moal bener teh nyambung-nyambung yeuh cek mang angkat deui tribalna salit deui bas rada alitan sae rada ageungan sakedik tong ageung teuing lanjut ibu lanjut yo ibu ikhlas ka dieu ieu teh oh bade naon ka dieu bade naon oh kade-kade yo abdi mah curiga kunaon tepikeun ka jamaah ka ditu katungtung aya kabeh ditu aya da pasti dalam hati ka dieu teh cenah hayang ningali abdi. Nah bener tuh dalamun kerutinan matara kieu jamaah teh leres awas ece ulah kitu mubadir rengkah mubadir ayeuna ibu leungeun dikepatkeun init ngaji lamun karena hayang ningali abdi pahala masarua ibu dina rutinan dina rajaban dina muludan sakur jalmi anu ngalengkahkeun sampean nu ngepatkeun panangan niat bade ngaji niat bade tolabul ilmi tong boro-boro anjog kana tempat ngajina memeh ngalengkahkeun sampeana geus aya dina hate niatna dosa mah geus dihampura ku Allah ngan bisi ibu ka dieu lain niat ngaji hayang ningali abdi nitip ceuk eta piceun niat kitu teh moal dihampura dosa hoyong ibu dihampura dosa ku Allah sadar diri da urang teh jelema laloba do komo awe kunaon awewe gede dosa da awewe masuk gede hilap peuceus sanes hitut najijikana hitut di kumaha atuh ieu teh Allah karim yuk maknya aja keur ngaji parapat purutuk makana ibu sanajan ayeuna akang dina pangaosan rutinan ece dina pangaosan biasa nusok diayakeun di tiap ayeuna lembur ku pangaosan ayeuna rutinan anu ngawurukna kieu patempatan nu aya dia lokasi punten ece ulah mata ibu luntur niat hate hoyong init ngad sedikit demi sedikit ibu kuangkat ngaji dosa ku Allah dihampu sabab langkah kana sampean ayeuna dilengkahkeun kana pangajian moal aya lengkah ibu nu mubadir justru lengkah sampean kana ngaji mah ibad suku dilengkahkeun ini karena pengajian lengkahna jadi ibad sok bantuan siap awasin nu teu nyora nyeri kuntu lengkah suku dilengkahkeun karena pengajian lengkahna jadi ibad kepatna jadi ibad lempangna jadi ibad diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha nu aredan ieu hirup teh beki teu areling eta ti mana mangi hadis nunutan jadi ibadah yeuk ibu tong boro-boro nunutan nu beuntak ge can karuhan jadi ibadah da kumaha paniatan kade matak
bersihkan ibu hate bisi init ngaji kena-kena ayeuna aya rajaban nu tara biasa ngaji tuluh init ngaji ternyata hatena lain akur jeung ayeuna lengkakna si horeng rek pamer ku dunia nu teu sabaraha pedah loba batur jeung deukeut tatangga eta keur ngaji da boga geulang hiji hayeuh we gagaro aya nu kitu aya aya da jelema ge aya aya lah apal nu make tiung hideung apal Allahumma sholli wa sallim wa barik matak pelebah dia mah punten ibu yang tampilannya tidak sama nu blok dia mapan bodas tiung biru gitu yo tah nu beh dia mah kieu hiji nu akur nu beh ditu sarua ngan engke ketika ajal tiba mah nu ayeuna make seragam nu ayeuna nu kieu diakurkeun ku Allah teh moal aya nu maot bungkusna ayeuna kuno ayeuna biru moal aya jalmi nu maot dibungkusna kun warna hideung anger dibungkus ku kain kapan warna putih matak gampil ieu mah tos pararuti ayeuna maot teh kantun nguburkeun we matak mohon maaf ibu tong ayeuna ibu teu akur jeung dulur jeung batur peda ayeuna baju teu sarua ibu tong matak jadi masalah peda ayeuna teu seragam jeung tatangga keun bae ece urusan batur-batur urusan urang ieu uruskeun hate saruakeun hate seragamkeun nu penting akurkeun akidah la ilaha illallah awas seulah sok ngabeda-bedakeun urang jeung tatangga jeung tampilan aya nu beunghar di akraban aya nu miskin di jauhan aya nu kitu daek pangajian tapi jeung dulur henteu jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun komo di komplek ieu mah salaki arinit teh milu arinit ngariung di imah tatangga nyeureun seblak bari ngagosip aya nu kitu aya diabnya sok dipingpin ku Ceeti aya Ceeti aya lain Ceeti ieu lain di ditu ieu mah di ditu eta teh anggotana teh 10 Ceeti teh Cek Kokom, Cek Yayah, Cek Imas, Cek Isah, Cek Noneng eta teh nya eta ku Ceeti dipingpin teh kieu yo unggal poe Kemis saya berjanji aya di dieu bang emok aya di Mancagar sia cara jaban era situ leungitkeun nu riba-riba teh yeuh ece urang sing tumarima kana takdir ti Gusti ekonomi rezeki ayeuna ibu milik diatur ku Allah ulah sok unyak-anyukeun kitu tarimakeun syukuri pamere ti salaki da cenah saeutik di syukuran mah ngeunah benah genah betah mere duit salaki 1000 sapoe bari ikhlas ku ibu teh ditampi alhamdulillah mama wayah nanya ada bapak teh eueuh penghasilan geuningan ukur sakieu dagang teh teu bebeunangan keune pada nu masihan ayeuna rezeki mah Allah untung jeung rugi nama urang mah da geus usaha geus ikhtiar cenah ieu wayahna 5.000 sing mahi saminggunya cek oce teh alhamdulillah ieu 10.000 opat poe cukup insyaallah bapak cekap alhamdulillah pokokna mah ibu teh teu boleh alhamdulillah kecuali lamun salaki genep bulan usaha teu balik-balik eta mah bacakeun inna atoina kal kaus salaki hirup kene osok nelponan osok transfer eta innalillahi cenah astagfirullahaladzim Gusti ieu teh dikumahakeun atuh Pak RT ieu warga lanjut ibu lanjut bu araya aya sok nu nyepeng HP sing aya kuotaannya ulah ngerakeun ya ceu ari HP mahal ari pulsa eueuhan keur ngaji kudu jempe pe unggul bantuan keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra awas digonol kelong doa ngadoa heula Allahumma barik
Firojaba naon si ibu mah pimarojak tanah wakin ada eta mah arek dahar cak ayo balikan deui Allahumma barik tarikan firojaba wa sa'bana wa baligna wa hasil maqasidana sholawatna sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah hoyong diaminan mugi ibu ridho mana siap pada diaminan panitia sareng jamaah ulah waka eta mah kakarek ngarana ece cicing keh ulah jang dicalangap amin bari salah gitu. Bun urang doakeun panitia wabil khusus Bapak Ketua DKM anu parantos ibu ngeresakeun sareng Pak Ustad Roni tebih-tebih ka ditu ka abdi ka Cineam ka kampung Neglasari karsan geuning dicuk-cuk mah pada KMT masih kena ayat tali kawargian ti bojona kersan bojona pada KMT incuna Kang Oha ari Kang Oha teh masih kena ayat kawargian ti pun biang orang Ciakar aslina jantan dicuk-cuk mah masih kena dulur aja mungkin mata kade pada KM ai kadulur mah kudu puguh kitunya acana pecek pada KM teh puguh cenah mumpung kadulur cenah kitu mesin boro-boro lain dulur anggap we dulur punten pada KM keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya lanjut ibu lanjut yuk aminan panitia sareng jamaah mugi ku Gusti Allah diijabah amin sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah ieu sadaya jamaah mugi ku Allah ditambih barokah putra putuna soleh solehah ibadahna istiqomah yuk sholatullah tarikan sholatullah salamullah ala yasin habibillah hirup osok nyeri hate tekna bantu komo lamun teka bagi BL septari kana tumong buaya Pak RT nu disalahkeun mah Pak RT majar RT goreng tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco embung salat tos sarolat acan isa atus acan kebanyakan encan nah awas bu bisi abdi ketempuhan pangajian cenah lila teuing akhirna ibu kaburu tuluh datang ka imah langsung tibrasare tuluy teh salat isya utamakan dulu bisi kaburu datang malaikat rek kumaha jiga cekokom kamari oco tepikeun kaina gering cekokom mah gara-gara pangajian peuting teuing can salat isya datang ka imah kaburu tibra datang trojol malaikat nanya ke cekokom man robuka si koreng cekokom teh ngimpi oco rawaseun pan cekokom tidak can salat isya man robuka ai pas teh breh teh beuntak sugan teh malaikat pek teh salakina luhureun horeng teh meureun salah kukupingan cekokom teh kukupingan cekokom man robuka padahal salakina mah rok buka mata kieu ya ibu mata kayak jadi pamajikan teh ka salaki teh geura ulah
masuk neraka. Da pamajikan teh ibu kaulaaneun salaki teh kewajiban euceu. Jadi we kitu teh disangka we malaikat. Yo ibu, da cenah abdi mah geus kolot, henteu kolot teu nu ngora euceu ari salaki hayang mah kudu. Bere ku euceu teh komo malam Jumaah mah ulah ibadah. Pahalana ge luar biasa akur jeung ngabunuh Yahudi 80. Jung ibu maneangan Yahudi ka Israel ek ngabunuh Yahudi moal manggih jaba jauh. Gampang ke ece mah malam Jumaah we unggal malam Jumaah paehan salaki. Tahu? Sok sing ngalalarti ece teh. Heeh, ieu mah salaki dedehe mayeuh we nonton TV. Puguh salaki teh geus teu kuateun hayang mangamaehan Yahudi. Oh salaki teh jam 8. Aya naon bapak ka dieu sampeurkeun. Rek naon ka dieu urang maehan Yahudi. Di mana Yahudi na eta dina jero calana mama. Jam 8 geus menang 80 maehan Yahudi. Jam 11 salakina nyaring deui. Penasaran pamajikanna nanya, "Bapak we kieu nyaring keul cenah ka Yahudi paehan deui yuk." Aduh tuluy we salakina teh ngajak maehan Yahudi. Tapi kan ke jam 3 ngeureuyeuh. Dijumlahkeun teh menang 7.000. Ari salat subuh kaburangan. Atuh kanyahoan ku hayam, cek hayam teh betot torojol teh entog raos hei amang abah eta tos moto yo bah ari moto ulah tok sok tong teh sisi bisi penyon abdina jadi ya ti hareup udah tingali aki-aki ge gaul kitu mah tak ayeuna mah sagala ge baroga HP ayeuna mah gaul langsung update gerak. Duh, ayeuna mah kan nyarian grup ayeuna mah. Nya aya grup Roni rombongan Nini. Aya grup Rocky rombongan Aki. Tingali aduh gaul. Aja. Kade-kade sol. Sabab ieu nu diperingati teh Ibu Isra Mi'raj. Bu. Cek. Tribel angkat tikang. Oh, efekna alitat ngi ngajenger teuing. Bu. Aya? Lanjut. Oh, tong balangah. Oh. Sok urang aredan. Da mending kali ngajak edan eueuh resep. Kan baik urang edan asal edan ku Gusti Allah. Isra itu adalah berjalan. Kadar-kadar lempang. Ibu ti imah ka dia lempang. Naik motor atau kana mobil? Mapa? Oh, mapai jalan. Aduh. Sok nu aredan nyaranyi buru. Mapai jalan. Satapak ngajugjug. Kapangaosan. Ya kapan ti awal lagi ditanya ece terek ka dieu terek naon. Mapai jalan satapak ngajugjug sok kompak teu karasa capena sabab make kendaraan tapi cek ibu abdi mah da teu naik mobil teu kana motor tapi berarti ibu lempang ka dieu eta teh Isra. Bu ngan anu dimaksud Isra di dieu adalah berjalanna Nabi Muhammad badi sanes berjalan nyarira diberjalankan ku Allah Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di awal tadi kahade ibu jaga 17 rakaat lain Agustusnya ade cek 17 rakaat sholat dibagi 5 waktu lohor 4 asar maghrib isya subuh 2. Isra Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bada dikamanakeun Kangjeng Nabi diberjalankeun ku Allah ti masjidil haram ka masjidil aqsa. Bada dimi'rajkeun ditaekeun ari mi'raj teh ibu kadar-kadar naik. Nah salaki ibu sok naik mi'raj eta teh. Abdi ge tadi ti ditu ka dieu naik eta teh mi'raj. Ngan mi'raj Nabi adalah naikna Kangjeng Nabi ditaekeun ku Allah kamana ka langit ka
kahiji ka langit kadua sampaikan ka langit katujuh, ka langit katujuh tos dugi ditaekeun deui dugikeun ka rob-rob kamustawan ka Sidratul Muntaha. Didinya ibu Nabi Muhammad ku Allah dipasihan tugas sampaikan dugikeun tugasna ka umat-umatna lakonan tong ditinggalkeun naon nyaeta salat lain upacara Agustusan. Tapi punten abdi bade naros sok aya ibu hoream kana salat. Sok rajeun ibu males ngalakonan salat. Aya pang malesna salat naon? Subuh. Jeung salat tamah salat lo. Hor. Tamah deui ku salat jeung salat mag. Oh. Bukti apal da urang teh apal bapak ayeuna tingali meuni kompak meuni semangat ngalaksanakeun rajaban ari Isra Nabi ongko apal ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Punten Bu di dieu nu sok berjamaah ka masjid lolobana nu kolot atawa nu ngora pamuda atau aki-aki di dieu ayeuna bapak-bapak nu kolot nu ngora aya meureun 100 urangna engke dur waktu subuh aya nu berjamaah di masjid 100 moal mangkaning salat teh ibu dakang jeung Nabi disrokeun ti masjid ka masjid lain ti imah ka imah berarti salaki ibu jurungkeun sina salat di sok dijurungkeun mun leuleus bere vitamin salaki teh amih daekeun naon salat ka mana lamun kedul kebluk ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu atuh dibere susu mah moal salat ka masjid berjamaah euceut teh meureun salaki teh kalah ngagengel we di imah ceri euceut teh kumaha atuh ieu teh beda jeung baheula punten Bu abdi mangalaman tahun 78 79 80 masjid can alagreng jiga ayeuna masjid can megah jiga ayeuna baheula mah Bu urang mah naon cik tajung kupapan naluhureun balong kaalaman teu can aya lampu kieu damar cempor paling mewah patromak salat ge langka kumukena baheula mah ku samping ditalikeun kana gado beres salat nyieun babangkongan jeung babaturan pabenyeng-benyeng resep ece kaalaman ku ibu abdi ge ngalaman ece tapi tingali tajuk butut tajuk leutik kupapan nu berjamaah pasedek-sedek jiga nu rek runtuh tajuk oge tapi tingali ayeuna masjid pamegah-megah nu ngeusian pawegah-wegah masjid paagreng-agreng paalus-alus pagede-gede nu ngeusian pasaeutik-saeutik padahal punten Kang ka masjid mah teu kudu mayar nah ari nonton Persib mayar gede ge menikat walah maksakeun ka masjid mah teu kudu barang bawa teu kudu barang panggul Kang piraku akang mangul semen ku sorangan kaduga maknya ka masjid ngan ukur ngangkatkeun leungeun dua teu kaduga Allahu Akbar lohor 4 rakaat asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 punten Pak punten Jang punten wahai anak muda tong sombong dengan tenaga teti sahati Allah bener ari ka sawah suku dilengkahkeun jauh meuni mampu nah ari ka masjid suku dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh bener teu padahal Kang teu kudu barang panggul teu kudu barang bawa bahkan Allah mere hadiah disadiakeun pahala 27 derajat salaki ibu cager tuh jurungkeun sina ka mana tong boro-boro cager paksakeun mesing salaki gering sing daekeun init ka dokter gering macet maknya salaki gering digogotong ka masjid cagerkeun heula bawa ka rumah sakit tuh ayeuna mah bar tadi mah ngaji ayeuna mah komas mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan tong boro-boro ka masjid ibu ayeuna ge ibu ti bumi tebih ka dieu ku aya maksud jeung tujuan memaksakeun init bener teu akang ge sami Kang sanajan hirup di alam dunia banyak uji banyak coba banyak rintah komo kana ibadah matak bapak sing kuat iman boro-boro ibu komo lalaki di alam dunia pasti loba papangi jeung ranjau kehidupan
naon jijik karana ari ece asa meni riweuh teu nyambung ye rana aya di dieu rana aya keun bae lah rana-rana ge nu penting ngeureueuh ngaji ece ngeureueuh ibadah di mana aya rana ngeunah mun ngeunah ge laku pugu matak jadi rana ge bau da RT oge sarua di jieuna mah tinu barokah ece geuning ka RT nyebut bau eta ya Pak RT teh waktu itu tuh hujan angin dor-dar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing akang mun hujan mun leueur mun ayeuna poek oge teu paduli da urang geus gaduh tujuan kuat hayang pahala 27 dara rek ngudag salat ibu berjamaah bu aya nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju kajen hujan kajen leueur kajen poe asal tepi ka tempat anu naon tempat nu dituju teh masjid lain salat tempat kapan rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun naon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 darajatna ganjaran tinu kawasa teu areling wur bari teu ngalungkeun 1000 acan pama ulah diakhirkeun naon ulah diakhirkeun pama ulah ditinggalkeun naon sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tinekanan neraka nu karandapan naudzubillahi min ulah ibu ayeuna urang emutan gaduh cita-cita cilaka dunia akhirat naudzubillah hayang salamet hayang bagja kumaha tong ninggalkeun sabab Nabi Muhammad bade wafat nitipkeun ka sahabat ummati nitip ye urang dieu urang panglayungan urang naon mancagar sieun khawatir Nabi Muhammad ieu nu keur ngariung umat Nabi sarerea cilaka dunia akhirat mun ibu alim cilaka mun emak hayang salamet mun akang hayang barak jadi akhirat nitip wasiat Nabi nu kadua as-sholat tong ditinggalkeun sholat sakali deui salaki jurungkeun sina ka mas lamun leueur tinggal nyanak iteuk lamun poek tinggal mekel batre lamun hujan tinggal nganggo maksakeun angkat ka sae henteu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid nya henteu tuna we di luar payungna mah tuna rek kirah atuh salaki salatna batur geus salam ieu mah kieu we nyenyekelan payung can salat astagfirullahaladzim geus moal barenar ngaji jeung nu aredan kieu mah lanjut hirup salaki hirup jurungkeun sina ka mana tong boro-boro keur hirup tuh geuning anu maot oge anger akhirna mah dibawa ka makam akhirna mah maknya hayo we digolerkeun di masjid akhirna mah bawa ka makam sok tong sombong ibu dengan imah gedong punten bu Nabi Muhammad tingali bu araya ya akhlak mulia Nabi sadidal haya wa tawadhu komo urang ayeuna menjelang bulan Ramadan bulan kamari Rajab bulan ayeuna Sya'ban ibu keur diuji ku Allah untuk membersihkan hati engke jol bulan Ramadan ibu bakal naon diuji ku Allah bersihkan ruh ti ayeuna sabab loba keneh ruh jelema nu dina ruhna nu dina hatena loba sampah-sampah kalalotor terutama penyakit hati nu mematikan aiz akna angkuh dekna dengki ikna iri esna sarakah hirup matong loba angkuh tong sombong Nabi Muhammad wa tawadu rendah hati teu sombong tingali Siti Khadijah bojo Nabi ibu janda kaya loba harta teu sombong teu balaga dunia na seep dikorbankan untuk apa demi agama ieu mah boga kongkorong ge diamaikeun keluar baju
boga motor diganengkeun kenal potna liwat batur mending ngaganengan da apal eta teh setoran atuh digas teh kalah nyiniran angsuran dibawa mengkol di rem kiri dit alah yuk ceuh Siti Adi jabat tong boro-boro gelang ngece tong boro-boro emas tong boro-boro perhiasan dunia semua harta seep untuk agama tak ibu ge kudu kitu hayang baragja mah ceu tong balaga jual gelang teh tak eta boga kongkorong ical sodakohkeun ti ayeuna bikeun tu ka ulama ka kiai nu keur nyieun ayeuna pasantren jeung masjidna sok daripada ku ibu dipapake maot mah isuk hanyakal eta salaki nu atoh boga gelang anyar makanya ku teh kakarek dipake saminggu kakarek saminggu maot aku mah salaki nu atoh tuluy kawin deui mas kawin kongkorong euceu jaba awe nu dikawin teh nu sok nyamper senam ka euceu amit pertemanan yang menyakitkan nah ayeuna mah tinggal ibu sok aya jelema nu beunghar sombong aya aya nu beunghar koret aya yuh cujang naon apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya ibu geus maot mah tutup semua amal kecuali hanya 3 perkara naon nu kahiji yang pertama sodakoh jariah ibu nu getol sodakoh ibu nu mere mawe anu teu koret tah eta nu bakal nyalametkeun mah ceu bisi salaki loba duit hayang nyieun imah gedong entong bisi ece teh begitu beres imah capek tuluy maot ngeuna salaki kawin deui bulan madu di imah anyar nu meunang ece amit matak tadi masalah ki abdi ge nelpon di jalan Umi mau ceramah di Panglayungan ya iya Bi katanya pada KM saudara Umi iya emang kenapa pasti cenah Umi diberi duit 5 juta beuting leuwih cek teh naon kitu besok cenah belikeun kana gelang di Sari Dewi si orang salah kita bareng keur ngarayu ceu abdi mah lain teu hoyong pada KM ge pernah ka ditu ngabangun teh di pasantren teu eureun-eureun cek pun bapak ulah menang proposal haram doraka apa mah menang ceramah sok jieunkeun matak geus 5 tahun teh kieu we lada ngaji teh eueuh deui dipake meuli semen deui ai salaki ngarayu deui cenah isuk mah meuli kongkorong abdi mah teu hayang eceuk bisi ponok umur salaki abdi ngorake nih sok sieun abdi balik ti deui isuk meuli kongkorong kekerek 2 minggu geletuk modar salaki atau mangi kongkorong anyar tuluy kawin deui mas kawinna kongkorong urang dang ti mancagar jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti embong 2 ibu nu bakal ayeuna naon anu bakal nyalametkeun yang kedua ilmu nu berguna untuk sesamanya ibu boga ilmu tong boro-boro keur batur keur urang oge manfaat sabab urang diterima salat ku Allah puasa haji umroh zakat ditampi ku Allah teh lamun dibarengan jeung ilmu nah matak ibu hirup di alam dunia tong eureun neangan pangarti neangan ayeuna ibu ilmu ngaji ari ngaji bahasa kirata ngahaja-haja neangan aji ari pangaji teh ibu harga berarti lamun ibu init ngaji ieu ibu kerjanten jalmi anu berharga di payunan Allah tuh geuning keur ngaji mah keur bingung di imah ge ayeuna bisa seuri Pak bener teu jadi solusi eta teh eceuk eueuh deui obat galau ngaji obat bingung para rusing itu nyeri hate nurariweuh salaki leungit teangan nya salaki leungit mapai gang maca yasin salaki leungit mah teangan eceuk ibu tilu yang ketiga apa doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa jadi ibu teh kudu bangga boga anak lamun pinter ngajina tong bangga lamun ibu boga anak pinter nyanyina tapi teu bisa ngaji manya ibu keur sakarat di deketan ku anak nu bisa nyanyi ibu teh keur ngalepaskeun nyawa teu tega anak ningali indung keur sakarat
anak teu bisa nalkinan, anak teu bisa maca Al-Qur'an ngan ukur bisa nyanyi ngadeketan ka inung nuker engkak-engkakan. Mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Cek anak teh satu-satu. Aku sayang ibu. Leung lamun kitu ya bapak lemah budakna jadi jablay euceu. Teu solehah kala jadi runtah. Inuna keur sakarat teh panona alus, irung alus. Sok da moal teh nyambung jeung nu aredan mah yugrayu. Sok tuluykeun catuluykan. Ditempo ti hareup ti gigir. Asik tuluy. Tuluy. Sok Kang si Akang mah olohok wae. Tinggal geurayu mah kitu itu. Ngan hanjakal. Kalakuan. Bener sok ceuk sok sing tararik ceuk. Yo ceuk edan ga lobaan mah teu era. Sok gunta ganti teu sirikna. Aduh bener bisaan. Nah aku naon nu geulis loba. Betul. Nah aku naon nu bangor loba. Siga nama ngarasa asa aing hade sombong ku rupa tapi kan kajadi runtah na udu. Yuk rupa gelis teped ayeuna neng keur ngorak. Rok tingali neng gelis da ngorak keneh. Eta tah barudak karasep jak da budak keneh. 60 tahun yang akan datang mah jiga abah itu tuh. Oh da. Mat ieu. Nu gareulis tong sombong ku geulis, nu kasep tong sombong ku kasep. Salaki ibu bareto kasep, tingali ayeuna kasep henteu. Boro-boro kasep ayeuna mah jiga ranginang bubuk salaki teh. Suku jebrag tongong hidung huntu koneng sarek kerek bari calangap boro-boro seungit teu puguh mah bau ceuk. Bener teh ceuk. Oh Kang tingali pamajikan Akang dulu cantik sekarang mah boro-boro malam Jumat ge Akang kalian hayang ngeukepan kalahna pakuran. Da bingung ningali pamajikan teh kalau jiga kunti. Susu di toel menit oyag-oyag. Di bawah nangkara kalah mirip ceplok nog nampuyak. Di bawah ngarengkol keplok dikenyot kalah nyelapna huntu. Syukuri Akang sok keureuyeuk keuna hitung-hitung ngadahar cilok goang atuh. Yeuk mata hirup di alam dunia mah eueuh nu sombongkeun ceuk. Geulis pamereti Allah, kasep pamereti saha? Dunia dibikeun ku saha? Urang hirup dihirupkeun ku saha? Urang terek maot dimaotkeun ge ku saha? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan ada yang disombongkan ceuk. Bareto keur geulis manis salaki ge menikat ka urang teh nyaah. Komo meleman pertama matas enggal nikah ibu teh da jeung salaki balas bararogoh. Garulis karasep keneh. Menikat dikeukepan. Pasea moal aya pipaseaeun atuh keur barogoh mah. Boro-boro pasea hayang hitut jadi plastikan. Paina mah bukti geuning garede hitut dihajakeun. Liwat karupeun salaki teh prepet. Tas diuk jung dut. Gek brot. Salaki ge ngahuleung anjir kenal pot ditu. Sadar aya namanya. Saladar ayeuna mah cek teh heueuh cenah ayeuna mah hanyakal. Bareto mah kajurung ku nafsu milih pisalakeun teh hayang nu kasep. Geus lila mah geuning salaki teh lain kasep geus kolot mah kalah kasap. Nu butuh mah naon ceuk salaki teh jujur, tanggung, gede perha. Itu matak bagja ibu-ibu lamun boga salaki nu gede kan kanyaah euceuk. Naon ari euceuk nyebut gede nu kitu ieu keur ngaji euceuk. Astagfirullahaladzim. Sebelah teuing euceuk ih amit-amit naudzubillah. Salaki gede nu kitu jang naon leuleus teu bisa dipake mah euceuk. Euceuk. Budak koyong soleh, budak koyong solehah, ami bagja ibu di akhirat di alam barjah, didoakeun ku anak ibu nu saroleh. Punten ibu memeh nyolekeun anak solehkeun heula indung jeung bapak. Ceuk. Sok ibu ayeuna aya masalah dalam rumah tangga ulah ditinggalikeun ka anak. Keheul ka salaki ieu mah hareupeun anak teh tuh cenah ka bapak sia.
Menit sopan nyebut bapak sia atau budak teh sopan ka inung ge nyebut teh nyokap ka bapana bokap trojol uwana wakap yo jang bade sakola masing sae ka mamah teh assalamualaikum mama assalamualaikum papa yo morek sakola teh dah mama dah papa lancuk nasi diran dah diran mata punten ibu salajang salaki geus goreng patut teu kasep deui kalah beki kasap cintai suami sepenuh hati sok syukuri ece teh da salaki teh tingali meuni geus punukna hidung ngabelaan naon eta teh ngabelaan anak pamajikan ulah sok disapirakeun ku ece teh kaulaan ladenan balik ngaji hareupeun salaki ibu sing daek ngadang danan diri lain ngadangkak ngadangukeun obrolan salaki ngadangkak teu puguh-puguh mah salaki ge sieuneun atuh manya balik ngaji na lawang panto tuluy kieu cek salaki teh bedul itu aya bakakak hidung cek astagfirullahaladzim bari oco ok jang sing sarole ye ujang teh sing jadi dambaan orang tua kebanggaan orang tua akhlak anu muli kumaha carana hubbillah anak didik sina cinta ka Gusti diajarkeun ku para ustad geuning wujud kidam bako kiamuhu wahdaniyat kudrat hubbi nabiyikum anak didik sina cintaeun ka nabi matak ibu geuning baheula sok diajarkeun ku kiai tarikh nabi Gusti urang sare tuluykeun Kangjeng Nabi Muhammad je Arab Quraisy Ramana Sayyid Rama saha eta teh Kanjeng Nabi ari Nabi Muhammad lahirna di kota mana di Mekah wafatna di Madinah tanggal sabaraha lahirna 12 bulan naon Rabiul Awal tahun naon tahun 570 hiji Masehi tahun sato araranehna ngaji di Mancagar kieu teuing hubbil Quran anak sinatiasa maca Al-Quran ibu teh maknya maot di deketan ku anak anu jadi tentara bari teu bisa ngajigna angger da butuh mah kieu budak teh kerengkak-engkakan sakarat ningali inung teh nyaketan Yasin wal Qur'anil Hakim ibu amih ngalopaskeun nyawa mawa akidah budak nu nalkinan cek budak teh la ilaha lamun ibu hoyong kitu ibu teh bisa ngadidikna lebetkeun budak ka madrasah ka pasan seueur pandita sik pasantren aya putra ibu nu di pasantren yo budak ibu di pasantren teh bakal jadi kiai engke teh tong waka amin da budak ge can di pasantren ke insya ayeuna mah sakola jeung sakola kuliah jeung kuliah majarkeun teh gengsi ka pasantren malah cenah sok budug yo bu abdi teh tingali dina tuur teh teh loba tapak budug matak sok nalangsa sok nyeri hate lamun nyebut santri budug jeung ulah sok kitu bu da abdi ge bisa kieu teh ieu teh ladang masantren ece maknya ladang budug eueuh kacaritakeun nu bisa ceramah ladang budug ece ladang masantren ngan di pasantren ngalaman Pak Ustad Roni Kori nu tadi eta teh ngalaman budug teh ece matak bisi budak ibu di pondok ayeuna keur ngaji budug ulah diogo tong dimanjakeun be budug-buduge barorok ece eueuh budug barokah di mana ya budug barokah gagabak budug barokah cenah keun bae atuh cenah bisi ararate tong diubaran barokah eta teh antep we matak ibu lamun aya madrasah di dieu kiai aya tuh barudak ibu darek ngaji kudu bangganya pulang tarima pasihan atuh ngabales jasa teh ibu da teu kudu loba atuh ka kiai mah dari daun ieu atuh satahun sakali ece teh tong karoret rek lebaran teh beulikeun atuh kiai teh sarung BHS suga nu 1 juta atuh da tingali kiai di kampung mah ece sarung teh urut tinu maot deui atuh dipeke ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan
Jadi we di lumur abdi mah ayeuna loba kiai jujur ece manya ya kiai jurig yung beki nyaan kalasieun ka bawa virus kuno aredan kieu ye punten Pak RT abdi mah ningali nu aredan kieu sieun balik ka bawah GR ece nyebut gelo ieu nu dihareup ieu Pak RT pangtewakan Pak DKM gawat ka dia tewak ieu tewak ieu nyebut gelo ieu salila-lila abdi ngacaprak disebut gelo geureuce yuk pokoknya nama abdi masih terido yuk pokoknya nama punten Pak RW Pak RT gawat ka dia tewak nu nyebut gelo ka abdi kudu dicekelan ece ulah dicekek eta tatangga bisi pae ece astagfirullah ece ari abdi makan bae disebut gelo ge ada teu nyeri hate dengan ece doraka abdi makan bae ece disebut gelo disebut kuma-kuma ge lah nu penting balik menang doa ti sadayana yeuh ece keunda urusan eta mah duit mah urusan panitia urusan ketua DKM jeung Pak RT abi mah dibere duit syukur henteu we piraku dah Pak RT ge jalmi eling ece ketua DKM komo da dulur mah nya teu eling ece eling teu Pak ketua DKM tuh Pak ketua DKM nya jemaah teh teu aradil kieu abdi mah disebut gelo ketua DKM mah disebut eling mata abdi mah rek dendam ka ketua DKM tah mata punten Pak ketua DKM entong bahagia disebut keluarga eling da abdi mah ke heula nangtukeun eling henteu ketua DKM kumaha engke mere gede jeung leutikna kitu mun mere gede berarti ketua DKM teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede geus lah ayeuna mah lunas lah dipitnah keluarga teh geus ayeuna mah kabagian sarerea abdi disebut gelo ketua DKM disebut teu eling kiai disebut jurig maka abdi mah nyangakeun ka Pak RW jeung ka Pak RT urus warga nu aredan kieu eling-eling dulur kadebu ibadah ulah beurang penting ulah bisina kapuru nya ayeuna urang keur seseurian ibu can karuhan beuting kedit jalan ti Tajong tuluy maot nya ulah sok mopohokeun kana maot ece ulah kena-kena kerjag-jag keur ngora geuning Ustaz Jepri Al-Bukhari ge kerjag-jag keneh walah keur beunghar ditemplokeun ku ilmu na ku Allah sagala dipasikeun maot ngadadak teu udur alatan kecelakaan leres teu Bu aya deui nu maot geuninganan artis ngadadak Haji Darso nu ngalagu mapai jalan satapak eta teh maot ngadadak ece teu udur kunaon maot na ngadadak eta Haji Darso capeun mapai jalan satapak wae dicare kantong mapai jalan satapak atuh da kalah naik kana tanyakan burangrang ditanya tere ka mana Darso cenah rek nyusul ka bogoh jauh bari mawar bodas ece da teu nepi da kaburu capeun Darso teh akhirna mah ngagoler we dina amparan sajadah ece tah kitu ece umur mah nu Gusti Allah abdi ayeuna keur ngacaplak can karuhan Pak RT aya beuting nu maot ti heula teh Pak RT tuh abdi nu paneuri atawa sabalikna abdi nu ti pengker ece nu ti payun yang we da ece mah bongan geus nyebut gelo mending ti payun we ece yuk kade anak sing sarodeh ngecenya didik ku Al-Qur sina cinta ka Allah cinta ka Nabi da urang ka juga kikian teh ece lain ku pedah kapaksa lain ku pedah dipaksa tapi maksakeun naon urang ku maksakeun ngaji panitia ngayakeun ieu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi justru kekuatan anu utami dina ati ku ngarasakeun urang gaduh cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da moal aya alam dunia moal aya mancagar moal aya panglayungan moal aya Indonesia lamun teu aya junjunan urang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ge moal nyiptakeun alam dunia lamun Allah teh nyiptakeun Kangjeng Nabi ibu cinta ka Nabi Muhammad ibu cinta ka Pak RT tuh eueuh nu bogoheun ka RT mah aduh ibu cinta ka
ka Nabi Muhammad melebihi cinta ka sadayana. Cinta ka salaki mah teu lila, cinta bapak ka pamajikan mah teu awet, cinta ka Nabi Muhammad mah abadi sepanjang masa. Sabab cinta Nabi Muhammad ka umatna sarua ibu, matak cinta nu abadi teh tilu rupa. Hiji cinta Allah ka hambana, cinta Nabi Muhammad ka urang ka umatna, cinta inung bapak ka putrana, cinta ka salaki mah berarti ibu teu kalebet cinta nu abadi, teu kalebet cinta nu sejati. Kunaon ibu? Sabab cinta natara lami da cinta salaki ka pamajikan mah sokeuna kuseep lain setan. Da daya cinta nu di daharan setan. Lain salah wae ece eta teh kaliru ece. Ieu sing bisa ngabedakeun salah wae jeung kaliru. Ari kaliru mah ibu kesalahan nu teu dimaksud, ari salah wae mah mutlak teu benerna. Jadi ibu teh ieu teh kaliru, duka efek tunuh meureun ece teh kieu teh, duka efek lapar. Tos dalahar ece. Atos ari daharna urang dieu naon ibu? Beas atawa sangu? Sanes beas. Ngan sangu nu dihuapkeun asalna tina piring aja. Osok aja taruang dina piring, teu kenging kadenya tuang mana kursi, tuang mana karpet, da teu sae tuang nyengcelek bujurna piring. Ari kejo dibalatakeunna mejanya. Kong korongok anu kitu naon ceuk? Eta mah sora ngan sorana sora abdi. Gusti ya geus 2 kali dipinta ku seeta tah. Tadi disebut gelo ayeuna disebut ayam. Paduli teuing ngeulah. Nu penting mah abdi balik ti dieu meunang amal kasayan. Cerek baralik ke teh ibu terek arwi ka uwi al ka alam asal ka alam kalanggengan alam akhirat nu dibawa naon lain amplop teh sok da di dege nu beunghar mawa mobil teu maotna henteu nyanak motor henteu nu dicanak maot naon atuh ece dunia nu dipake sombong teh ditinggalkeun anger nu dibawa maot ku urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang sanes soleh ece. Nah ari ece maot kalah mama wanu soleh engke soleh maot mama wanu saha soleh ge hayang babawaan. Geus moal balener jeung nu aredan kieu mah Aca ira urang maot yeuh horeng maot ngado ina geus dodoho ku malaikat teh beuting eta heula teh nya. Orang maut ngadodoho borosok di poho datang na teu mere ngagaratek taya tong asa pangbeungharna nangtang malaikat. Moal bisa ditangtang malaikat mah moal bisa disogok ku mobil Alphard, moal bisa disogok ayeuna ku serang jeung ku sawah moal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Malaikat Israil bakal tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktosna. Mudah-mudahan ibu urang maot husnul khotimah, urang di alam dunia ku Allah dipanjangkeun umur bari tiasa ibadah, digampilkeun milik rezeki anu ageng halal tur barokah. Pala putra putu urang sadaya sing saroleh-sarolehah, di mana maot urang sadina sing maot husnul khotimah, disafaatan ku Kangjeng Nabi di yaumul qiyamah. Sadaya pengorbanan para panitia didukung ku sana warga, terutami ketua DKM, tebih-tebih kaditu ka Cineam, Pak Ustad Roni sareng reng-rengan, Pak RT, Pak RW. Mudah-mudahan pengorbanan mantena sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sanes hoyong ibu dipanjangan, waktos parantos jam 10 ngaleuwihan, abdi hoyong istirahat pidoana, jadwal masih kene full dugikeun ka kaping 23 sasih ayeuna. Kawangian kaping 24 masih kene aya jadwal di daerah Garut. Kaping 24 na pagi abdi kedah tos ngalaksanakeun tugas kanggo ngadampingi para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu Rasulullah anu bade ngalaksanakeun ibadah umroh. Insyaallah kaping 24 berangkat dari Tasikmalaya, kaping 25 terbang ngalangkungan pesawat Saudi Arabia. Pidoana mudah-mudahan abdi sareng jamaah nu bade di candaku abdi kanggo ngalaksanakeun ibadah umroh sing sararehat, sing gampil kanggo ngalaksanakeun ibadahna dilancarkeun ku Allah. Ibu nu teu acan tiasa angkat sing enggal dinasibkeun tiasa kamarkah. Ece bade arwi
nu uih ti dieu ibu singkeng ilmu anu manfaat nu arangkat ti bumi ka di urang sing dihapunten dosanya ku Allah. Bangga urang gaduh panitia ngempelkeun urang sadayana wengi ayeuna, urang ikhlas ti bumi angkatna, hakikatna urang teh dikiekeun teh ku Allah. Mudah-mudahan urang mancagar nu keur ngaos ayeuna sing dikumpulkeun di surga na Gusti Allah Subhanahu wa taala jaga. Amin ya robbal alamin. Cipeujeuh jalan Cieurih Malikupat di Abonan, pepeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan. Abdi bade teras wangsul sanes ka Pangandaran, da abdi aya matos di Tasik di Cineam ece pun anak nu di Pangandaran mah bili ibu hoyong ka Pangandaran ka pantai telepon budak abdi mah da moal asa-asa ieu sok da deukeut ka laut teh ibu budak abdi mah matak jeung Nyi Roro Kidul ge kapi uwa budak abdi mah. Abdi mah di Cineam di pendidikan Pondok Pesantren Al Abror, pendiri pun bapak karesanta masih wargi sareng pekatua DKM sareng bojona masih keneh sabuyut duka sakumanya kitu jeung abdi teh lah da pareumeun obor jeung dulur oge karesan gaduh lembaga pun bapak berdiri tahun 78. Alhamdulillah santri seueur bilih aya ibu budak nu korban pergaulan, korban ayeuna didikan teu gaduh ibu rama daripada jadi gelandangan tuh pasantrenkeun mereka Cineam tanpa biaya budak nu teu mampu jeung yatim piatu mah. Bu, ibu, aya putra ibu di pasantren? Aya putra ibu nu masih di SD ayeuna? Jung teang sina balik da geus peuting ayeuna mah ece nya. Budak teh ulah sina ngenong di sakola karunya. Gusti geus rek tamat ge ngaji anger we aredan ieu. Ece aya kene aya. Awas abdi nitip tong wakat sengkat tina ieu tempat lamun teu acan dipungkas ku doa. Engke pakieu setempat bade mimpin doa. Awas da biasana jurig masuk sieun ku doa. Matak teu aneh lamun jurig rek ngadoa baralik ti heula. Da jurig masuk sieun ku doa. Matak bisi aya jamaah nu acan ayeuna doa tapi geus uih ti heula eta teh ngaranna mingat eta teh ece. Manya jurig di kopea. Allahu Akbar. Ibu mohon abdi bade teras wangsul ka Cineam karorompok enjing pagi keda angkat ke Bandung uyos teu naroskeun oge ti Bandung teras ngabujeng ka Bogor da kedana mah ieu ge jadwal teh di Karawang kunon abdi teu ka Karawang teu aya nu ngonang gitu. Matak meningkane ka dieu puguh di Onang silaturahmi ami panjang umur loba dulur ece duit wae asik mama. Mohon subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Buah kaliki mesra di parapatan mun ibu-ibu bapak-bapak ngaku cinta ka Nabi yuk ibu seueurkeun maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan semangat menjelang bulan suci Ramadan nitip ka hade ibadah istiqomah salaki jurungkeun sina berjamaah. Buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan aminan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten pa DKM eta mangan ukur ngemutan abdi mah wireh tos diudukung keluargaku amin babarengan sabab jadi kebiasaan nu atos-atos wangsul ti pangawasan biasana dina mobil sok aya buah-buahan nu di parselan kitu aya beas nu di karungan eta mah nu atos nu teu acan jangan banyak beban pikiran mangawe ka nu atos nurutan tuh ngahaja abdi ngobrol kitu teh ami aya persiapan. Sakali deui doa baca kiparat majlisna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq il aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.